Alhamdulillahilladzi anara jami'al wujudi bi maulidi sayyidil anam. Ahmaduhu ala ma aulana minal in'am wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dzu safa'atil udma yaumal iddiham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladhina sabaquna bil islam. Allahumma qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du faqala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Wa qala Syekh Sirisikti man qasada maudi an yaqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatan fil jannah li'annahu ma qasada dzalikal maudi'a illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil ini panhudang eta kaget banyak loh makolo taraya ini aya sekolah menanyakan anu kolot be soalnya lamun kula pengajian ibu-ibu nanyakan ini pamajakan tilok cemburu tilok biasa baik jamaahna cenah ge loba galuli sentuh borok para reot banyak lagan memangnya langkung tipayun hayu urang sadayana sasarangan manjatkan puji kana rasa syukur ka Allah nu Maha Ghafur sehingga syukur alhamdulillah dina sahayeuna urang tasa kumpul di haflah mubarakah wasilah satu nikmati Gusti Allah nikmat iman Islam sehat wal afi. Sholawat ma'asalam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan keharibaan kita baginda Rasul Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mugia kelak ibu bapak orang kelak dina yaumil kiamah kenging syafaatil udma amin ya robbal hadratal mukarram. Sangat kusim kuring dimuliakeun muratibul acara ibu ustadzah doakeun anjeunna mugia sing ditambih-tambih darajat ku Gusti Allah. Sangat kusim kuring dimuliakeun bil khusus Bapak Kepala Desa Margasari Bapak Haji Mat Thoyib beserta istri Ibu Lilis. Urang doakeun Bapak Lurah urang mugia sing dipasihan kasehatan panjang umur loba duitna. Lurah mah kudu boga loba duit Pak Haji bener punya sebab konon kedeng-kedeng kabisul-bisul biasana ka Pak Lurah. Makanya doakan Pak Lurah, Ibu Lurah mudah-mudahan ku Gusti Allah dijadikan aparat anu amanah
dipasihan kekuatan ku Gusti Allah, dijadikan aparat ngajak ibadah kanu jadi rakyatna. Amin ya robbal. Beserta sangat dimuliakan Bapak Jaro, sahabat kula, alhamdulillah Kang Awai lila tekatimu pas di dia jabula ngakasepan baik Pak Jaro ya. Para RW sadayana RT, mudah-mudahan aparat-aparat orang dijadikan aparat anu amanah, aparat anu berani ketika hak dia bilang hak, ketika batil dia bilang batil. Mudah-mudahan aparat orang sehingga daek ngajak nak ngagerakeun ibadah ka Gusti Allah. Amin ya robbal. Teristimewa para kiai, para alimil ulama, para guru, para ustad, para ustadzah, pimpinan majelis taklim yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, segenap para panitia, mudah-mudahan ibu bapak doakan guru-guru orang, ustadzah-ustadzah orang sing mudah-mudahan ditambih-tambih barokah ilmu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tur mudah-mudahan doakan sing ditambih-tambih kemanfaatan ilmuna. Segenap para hadirin ibu-ibu, sebab ieu pengajian ibu-ibu mah rame baik di mamana ge. Laju lamun maulid ibu-ibu mah eta bu masyaallah muter baik. Laju setiap maulid dahar baik deui. Maknya di dia daang-daang yang geus pokona mah maulid memuter baik Ibu Lilis geus pilok marasak deui di mana aneh aing mah asal ditanya ku salakina mina ka mana maulid dong atuh masak heula besi katinggaleun ku Ibu Lurah. Tungtung nama ibu-ibu maulid di majelis taklim daraang henteu masak di mana ibu-ibu lintuh beres bulan maulid bapak-bapak nakaruru. Banyak tapi bahagia baik bulan maulid mah bulan anu barokah. Alhamdulillah je barokah ya bulan maulid. Ciri kabarokah ibu naon si bulan maulid anu henteu laku. Tukang minuman lalaku, tukang hayam laku, lauk asin laku, tukang buah-buahan laku, tukang hateup doang kurang laku. Sebab berkat eueuh make hateup eueuh. Maka ieu nunjukkeun kabarokahan secara dohir bulan maulid. Maka para hadirin, maulid teh pertama yang dirayakan oleh Malik Mudaffar, saha Malik Mudaffar Raja Irak. Pada hari tak bulan maulid beliau menghabiskan dana 300.000 dinar. Dinar teh mata uang dina emas. Mun ayeuna ibu 1 dinarna 3 juta dikali 300.000 sabaraha eta? Tanya cak makolot teu nyaho aing lah. Sakitulah sekitar miliaran menghabiskan ketika merayakan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bahkan Masya Allah Pak Lurah luar biasa, Pak Jaro Awai nu hadirna ratusan ribu, bahkan kitu deui minumana 100.000, bahkan kitu deui hayam disembelih kurang lebih 10.000, domba disembelih kurang lebih 5.000. Bahkan pada hari itu ketika satu kampung, satu kota, satu desa, satu kecamatan, satu negara merayakan maulidnya Rasulullah SAW, jelas maka kampung eta akan diberikan kebarokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal. Cak ibu-ibu lah cenah ge mendingan maulid bae rasa maya komo ibu-ibu mabu dengaran ngaji nangis doang karena orson be nya orson mah sadulur jeung saparila. Dia ke ibu-ibu mah di mana lagi ngaji rame di Panongan ramena ibu, maulid rame ibu, rojaban nengah hutang atuh ngarah wajah rame ibu-ibu mah masyaallah Pak Lurah. Ieu ngamun
ibu-ibu atau maulid dan awalnya masak-masak acan punya tengah opat ngus ora rudang masak makan lamun maulid eta mabuk resep di kampung urang mah resepna atuh hayam beak di kepungan kuning ini manya makola naon eta tawak hayam jeung maulid tungtungna hayam turhat jeung sapi eta hayam terbalik-balik ka kandang ngandang di kandang sapi cak eta sapi hayam sia konon terbalik embung aing dikeprakan bae ku nini sia mangenaheun sapi bulan maulid sia man tadi kepungan aing mah asal bulan mulut di kepungan ku nini make koprak naon tuh deuk dipuncit laju atuh dipake ngariung aing mah kada malah kabalik di dieu bae cenah. Tapi masya Allah beruntung jasa ibunya eta hayam masya Allah setiap maulid eta hayam kamu sholat ke masjid alhamdulillah maka lamun ayah salaki ibu atana pisaha bae dican pernah kamu sholat can pernah ke masjid asana eleh ku hayam hayam dia ke masjid masa kakak tidak ajak orang neng malen hayang naon neng mahayang gekos batur kakak neng mahayang dibawa ibadah ku kakak osok itu kasalaki ngajakan osok laju osok daikin salaki marah betul kak itu neng mah kuarija hayang jasa kakak nel ibadah sholat sakadar dunia mang kayaknya bakal rebeak dunia mah hayang neng di kakak ke di dunia bebarengan di surga bebarengan ngomong nang sepeda jasa ya punya ajakan salaki orang kak kuarimalah hidup di ibadah mana naonan kakak kuarima orang bu kakak lamun bodoh kakak terkasuk bodoh makdur kenaon kak ustadah loba kiai loba tinggal naik ngaji bener tante mak makanya peta pamajikan kos kami kakak ya bu ngaji kama mana kami mah eta kos ibu-ibu yang ngaji pul tante saminggu bu ngaji pul tante saminggu Senin, Selasa, Rebo, Kamis aya pengajian Jumat, Sabtu aya nu ngaji nama ieu bae nih tasna teu bagus anu dibawa ku ibu-ibu tasna biasa bae 40.000 ge meunang patarik-tarik mah di pasar eta tukang tas teh icot si tambahan si 5.000 deui 40.000 geus mahal amsani mah meuli kemari 35 punya tasnya tidak mahal biasa saja beda dengan istri-istri pejabat tasnya puluhan juta ratus juta ibu mah 40.000 biasa baik anu jerona di usian barjanji di usian majmus syarif di usian kitu salawatan tilu kepok bari tilok diapalkeun teh bener mah kadang-kadang balikna pinuh ku aqua kadang-kadang pinuh ku cau kacang diasup-asupkeun ka tas wih rame tapi eta tas anu biasa bae setiap ibu pengajian dibawa ternyata eta ibu bakal jadi batur urang di alam barjah alhamdulillah tasnya tidak mahal tapi eta tas bakal ngabaturan orang ibu di alam kubur alhamdulillah Masya Allah ngaji kamana bae dibawa eta tas ku ibu-ibu Masya Allah bahkan ibu-ibu mah luar biasa jasa setiap ngaji mawa tasna ge gede tasna padahal memajmu sarif leutik yasin leutik kositas gede amat atuh supaya eta lemah aya sesa kacang asupkeun ku urang aya sauk diasupkeun ku urangnya pas ibu-ibu mah palurah luar biasa kunaon ka mamana ge ingat bae ka anak ulah ningkeur ngaji ka ondangan-ondangan nya mah poe diasupkeun ka atas wih borosnya tapi beda jeung bapak-bapak ari bapak-bapak mah
bapak ibu daang di luar kilok ingat kana di imah kilok daang di padang bak-bak baik tapi ibu-ibu ngaji ingat ke anak undangan ingat ke anak sehingga naon dua sukun ka jero baik punya betul-betul tapi alhamdulillah tuh makanya geus malang geus kolot ngaji bae naon deui itu mah geus kolot ini orang deket ka hareup jauh ka tukang zaman akhir zaman Masya Allah luar biasa lamun ayeuna urang mah teu ngaji naon deui usia 60 usia 70 bukan masa yang muda urang berarti deket ka hareup jauh ka tukang mah geus kolot mah teu ngatik make lepis make kaos Hello Kitty teu ngatik ima aya nini aneh aing mah make kaos make nangka lepis make kacamata gede cak ulah makolot teu pamana persis doang toke manya nini manggeus mah urang mah deket ka hareup jauh ka tukang geus ngampar sajadah bae mah nyekalan tasbih Allah geus ulah dahar ulah minum mah cak bulilis tereh para raeh warga aing teh mau wirid bagus mah artina orang masa usia sudah tua betul usia orang teh geus kolot berarti kan ada di pikiran teh bukan secara dohiriah make up atuh geus katinggalan mah kolot mending bae nu usia 30 mah 25 make bedak ke bagus keneh make sifat ke bagus keneh make alis pensil teh bagus keneh jajal nini make bola-bola menti make wadah kandel tendak tidak ieu wadak jeung kulit aing mararisa atuh persis doang oncom geus teu mangkeun eta deui banyak berarti kan anu kudu dibedakan hate urang anu kudu diberesan ge hate ala kadar ya mama kolot dohir anu diberesan ge hate urang kumaha cara ngaberesana lewat hadir di pengajian insya maka ibu dan bapak yang maulid ya Allah Kangjeng Rasul begitu cinta kalau jadi umat nama sehingga ketika Kangjeng Rasul rek wafat apa yang disebut oleh Rasul ya Rasul eta Kangjeng Rasul salim ummati Kangjeng Rasul teh nyebut ummati anu pake kacintaku mahaya Jibril umat kaulah setelah kula meninggal bahkan kitu deui ketika Rasulullah melewatkan jembatan Siratul Mustaqim yang disebut oleh Rasul bukan istri yang disebut Rasul bukan anak yang disebut oleh Rasul bukan sahabat akan tetapi yang disebut oleh Rasul ya Allah ya Rabb salim ummati ya Allah ya Rabb ummati salamatkeun umat kaula Masya Allah eta Kangjeng Rasul nyaaheun jasa ka umat sama maka orang ketika maulid menghabiskan dana sekian ratus, sekian juta, sekian puluh dibandingkan jeung nyaahna Rasul kana jadi umat can ayana naonan bener tah henteu bener tah henteu maka hayuh bae ibu cak ulama ieu bulan maulid geus biak los datang ka Ramadan maulid bae kiai lalintuh santri ngariung baik ibu ustadah muter baik ibu-ibuna tebetah di imah muter bae doang gangsi laju ibu osok ieu lamun ngaji pamitan ka salaki osok lah loba mah tilok salaman ka salaki ka rek ngaji ka mana bala desa itu laju cak salakina icot boga duitna itu kuku kakak dibere 100.000 usah kali sasalaman doang laju kajero deui icot kunaon si asup di kajero ditinggalin tas salaman deui cium tangan bere deui 100.000 balik deui kajero cot sia balik deui konon Majmu Syarif kakak teh kabawa salaman deui itu bulak bisa salaman cak eta cenah ge salakina ledeh leungeun aing icot di salaman deui ku sebulak balik bahan betul Pak tapi indah maka maulid punten hasil pertama maulid adalah bi'it amit to'am
hasil pertama maulid dengan memberikan kadaharan makanan. Alhamdulillah. Maka maulid adalah ibadah anu sangat luar biasa, pembuktian orang cinta ka Rasulullah. Maka hasil maulid yang pertama adalah bitamitom, lewat memberikan makanan. Ibu bapak maulid ieu pos baheula kolot urang, baheula mak indung urang, baheula nenek moyang urang. Ketika datang bulan maulid, ibu urang osok nganturan tatilo. Nganturan ditanya mak jeung naon nganturan kaditu, padahal eta tetehna di Margasari atau muncit hayam. Betul, di Panongan ge muncit hayam, tapi ternyata kajaga nilai silaturahmina. Betapa simpel orang tua kita dahulu ketika merayakan maulid, nganturan ngariung mawakeun sangu eta teh lewat jalan biit amit toal. Ayeuna nganturan geus arareuh mah nya teu kajaga silaturahmina, teu kajaga. Kriya mah eta lamun maulid masya Allah nganturan, padahal masya Allah lain sanguna anu dideleu akan tetapi nilai silaturahmi ayeuna geus mulai ngurangan. Maka kadang-kadang incu baris incu teu wawuhun eta dulur, bener mah teu wawuhun. Kenapa? Nilai silaturahmina kajaga. Pantasan orang tua kita dahulu ala kadar masya Allah ukur nganteran sangu, nganteran hayam dan sebagainya. Padahal hayam di dia ayah, di ditu ayah, ternyata lain etana. Akan tetapi nilai silaturahmina cukup pelebah dinya baik untuk mengagungkan Rasulullah, merayakan maulid lewat biit amit Bu, zaman dulu orang generasi minyak tanah, pan ayeuna mah generasi LPG bunya. Zaman orang mah keur resep dan naon ararindah, bener tah henteu? Zaman kuari masya Allah, zaman natural orang dulu Bu, dan ayah salon ulin ala kadar alami. Betul, kesel be urang mah ibu hayang rintik buuk lain ka salon, lain jauh salon ka kebon dangder manya ngalaan palapah dang aju kumaha dikabukeun kual be tengah poe dibuka atur rintik ibu-ibu indah ndek masak ibu henteu boga minyak tanah, ndek masak teu boga korek, minta sunuh pan ka tetangga make barala bunya ka dapur make barala geus kitu pan sakeus diseuneuh dibawa ka imah, datang ka imahna pareum deui balik deui minta sunuh manya geus kitu nyokot jadi sunuh datang ka imah pareum deui datang ka imah balik. Si LPG mah ayeuna mah budak urang masya Allah singkahade. Betul, anak urang lamun kuari henteu dibere contoh kuna jadi ibuna kumpul di majelis taklim, anak urang pasti unggal poe main HP bae, main game baik. Eta budak naleutik pasti main game. Betul, FF Mobile Legend truk oleng dicari kanan kumana siap lain ngaji tas maghrib kalah mainan HP baik dia tak HP dicokot kumana mana main tiktokan deui. Waduh ieu generasi kos kieu cari kanan palurah ku bapana anak yang masyaallah baik mantas maghrib lain ngaji kalah ngopean HP dicokot ku bapana bapana oraya-oraya. Baru ya zaman malamun orang teu maulid mah, lamun orang teu pangajian masya Allah iya hate teh teu ka senter ku agama. Betul.
Masya Allah nuhuna orang setiap setahun sekali ayam maulid mugia be orang kasenter ku Rasulullah amin ya robbal amin ya robbal di tengah hiruk pikuk ya Masya Allah akhir zaman anu luar biasa orang Margasari mengadakan maulid maka mudah-mudahan orang teh kasenter ku sinar-sinarna Rasulullah amin ya robbal amin ya robbal sehingga orang kangen pada suasana dulu ibu pada maghrib Masya Allah luar biasa kadang-kadang eta nini ngampar sajadah maca yasin betul eta nini ngampar sajadah di handapna pandan ngeunaheun maca yasin Masya Allah ayat deui padahal dulu can aya lampu pos ayeuna bener Bu suasananya gelap suasanana poek encan aya lampu tapi hatena carara can aya lampu tapi hatena carara bukti caangna setiap maghrib loba nu maca yasin alhamdulillah eta nini di pojok kamar bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin dibelah dituna pamuda keur latihan barjanji al jannatu naimuha sadun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih bismillahirrahmanirrahim abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirran faydul barakati ala dituna pamuda ukur sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sehingga suasanana ibu poek tapi indah. Sebab kenapa setiap imah loba nu tadarus, setiap imah loba nu maca tasbih, setiap imah loba nu maca sholawat. Sanaos suasanana poek tapi hatena tapi ayeuna caang suasanana tapi hatena pararoy. Kenapa? Sebab geus mulai kurang kumpul-kumpul di majlis
Maka ibu dan bapak kurang ramekeun maulid, pengajian kurang ramekeun bunya. Wayuh, baik kurang ngaji sebab kenapa ibu? Mun ayeuna urang teu kumpul di majlis taklim, ate urang bodoh dina didikan agama. Naudzubillahi min. Pas ibu-ibu mabuk lamun ngaji rame jasa. Pengajian bapak-bapak mah palurah lamun ngaji ya kang awai atuh jempes sameme ngaji, tapi ibu-ibu sameme ngaji mus sholawat heula. Bener tah henteu mak? Wih sameme ngaji das dirupan zalontrek. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah ibu-ibu sekalian, hari ini jangan lagi terlupakan, sebab itu atuh sanajan kitu ge Bu, anggar we anu di pinggir majlis mah henteu datang bunya di ditu di Jerman. Hari di dia mah henteu, malah nu nyusuhan mah ongkoh, nyusuhan bae anu nyuci ongkoh, nyuci anu kukumba ongkoh kukumba. Kajuntin ibu sadang geus nyatrek we ngabejaan eta pangajian angger we. Malah ngomong nanti kami ge ya Allah satu pengajian, tapi kami mual ngaji sehen. Wah, kadinya pan. Bener punya. Padahal orang mak masya Allah gede jasa ya ganjaran ngaji. Maninta kola liat ta'alama ilman gufirallahu qabla ayah tua. Sahajal mandengalangkakeun sukuna makolot. Satu langkah sameme datang ka majlis taklim. Eta dosa dihampura ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Wih, berarti ibu urang balik bersih datang ke imamah nyin dosa deui bae. Menang lulus salakih ngak nyeunah. Hei, apang tas ngaji? Ya. Atuh kakak kami ngaji jeung di imah deuleu cenah ge acak-acakan kitu, mulai taram lulus salakih ngak deui bae. Muarah ka salaki ongkoh tas ngaji aneh aing mah. Bunya ya Allah, padahal ibu masya Allah iya ngaji satu bab imbanan sholat sunnah 100 roh. Pertanyaan ayah urang margasari sholat sunnah 100 rokaat ayah. Wah, sholat taraweh gemilihan nu imamna cepet cocok RW cocok RW di posisi imam aja wek cina. Kemarin mah ustad aing lebih eta aneh. Benar suara nama weh atau masya Allah dibaca yasin tabarok atuh weh aing balik taraweh masya Allah nganggur datang ka imah babala-bala aturan lempeh batu es jana dicai kabeh geus aing mah cenah kemarin ka imamna kul ya kulhu pan urang mah hayang kos kitu bae makna. Tapi ngaji masya Allah luar biasa satu bab eta ngimbangan sholat sunnah 100 roh. Maka makolot geus mun bisa mah di dieu bae mah ulah balik-balik paling eta ibu lilis di imah jeung ngaji di ibu lilis cenah di balai desa makolot teu balik di bawah kelo mahnya lah naon deui mah. Lamun orang masalah peringatan maulid luar biasa ibu melihat sejarah ya Allah. Mangka pas tadi taben kepret inget kurang mah inget ke dia tah lagu kieu mah ya 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin Nabi
Masehi di kota Mekah pada tahun fil parapak dung gitu paneuh timben kepreta papak dung papak dung geus kapisan deh tadi ge ya cakulan nangis palurah wameh be datang ka jam 1 nya nak kieu bae geus geus resepkeun ibu-ibu ngabolilis sedia timben kepreta mah kakian we nya mah geus urang balalik geus kakian we nya namanya nya bunga hateh mah nya jeung ngaji teh bunga. Nah kakos tadi kalau nonton Masya Allah cakulah kreatif di desa Margasari ibu-ibu na tadi korikna ibu-ibu usada MC na ibu laju tadi nuben iya ya ibu-ibu pohok karena hutang main. Assalamualaikum Zainal Anbiya ayo geus kieu bae hutang mah poho anak sabodo amat geus bener maulid masalah nang teh oh anu bisa kreatif hadroh anu bisa marawis anu kitu di bisa naon teh timbring buat timbring ayo geus ayo kieu bae geus poho hutang poho salaki poho geus bodo amat hutang ka Bang Emok teh sabodo teuing aya di dieu Bang Emok aya lainna aku berjanji jika aku tidak mampu membayar maka rumah RW akan kujual sakarna awai suwe ibunya eta Bang Emok Masya Allah pan eta teh papa mah cicih pai cair moal panti cair itu si mai lunas aing mandek cair dicair mah semangat sih mah KTP manehna geus dibikeun jaminan dan lunas nyokot dimake jaminan KTP salaki geus meunang dan lunas mah KTP mitohana mah geus maot KTP na pan seumur hidup betul dipake Bang Emok cak mitohasya ibu geminan tuleng ngiriman Fatihah ngiriman angsuran ka aing geus manya senang beres dah nu bisa marawis wayang geus 12 Rabiul Awal papak dung jatuh pada hari Isnin Nabi Muhammad dilahirkannya kotok dung ayo guys gitu bae guys pokoknya mah anak ceriko sabodo bae indah ya Allah mengenai ibunda Siti Aminah ketika mengandung Rasulullah ibu maka ketika ibunda Siti Aminah ketika mengandung masya'urtu ani hamaltu wala wajatu sikolan wala alaman kama tajidu nisa dak saudara Siti Aminah kulan teh teu apal yen kulan teh keur hamil bahkan kulan teu ngarasa berat teu ngarasa kitu deui nyeri seperti yang dirasakan oleh wanita-wanita pada umumna ibunda Siti Aminah mah keur ngandeng Rasul palam tajid sikolan wala alaman teu ngarasakeun berat teu ngarasakeun nyeri beda jeung Aminah urang Margasari bunya urang mah keur ngandung eta masallah 3 bulan nujulah senep-senepna gedung-gedung oe nulis salaki oe nulis sasengitan ngambil sasengitan oe kaduit tuang tilok oe yang dieu eta bulilis ari kasalakih nakaha ieu mah bawaan orok hayangna cenah gendeng mendengarkan asem-asem bae naon atuh neng atuh kakak coba paiskeun teh meong indah meureun eta ka ih atuh ulah teh meong mah ih kakak daek boga anakna ngacah bae tungtungna eta salaki nuturkeun ka hayang pamajikan ya ngan dipasir
di pais menang neng ya lain meong pais teh meong elem heula ku kakak asli henteu atuh ku neng mah iku kakak heula tungtuna ku salakina ka awai di elem asem neng geus ari asem mah ega neng mah cukup sakitu bae nya lah salakina suwe 2-0 aya urang mama jadi ibunda Siti Aminah ketika mengandung Rasulullah jangan kita beranggapan kos urang lauh bahkan ibunda Siti Aminah ketika ngandung masa urtuani hamal tuwala wajat tusikolan wala alaman ngarasakeun berat ngarasakeun nyeri bahkan setiap hari setiap bulan terus bercahaya ibunda Siti Aminah. Kenapa? Di dalam rahimnya ada nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Masya Allah. Bahkan ibu ya Allah ya Rob ketika datang lagi 1 bulan Nabi Adam ngadatangan ke ibunda Siti Aminah 2 bulan itu para Nabi Nuh Nabi Idris dan sebagainya Nabi anu ngadatangan lagi ke Siti Aminah ari urang mah beda lamun keur ngandung ngimpina mak lampir kala gondarwo bener mak tapi ibunda Siti Aminah maka para nabi ngomongkan wahai ibunda Siti Aminah ketika anjeun ngalahirkeun pasamihi Muhammadan maka berilah nama oleh anjeun nyaeta Muhammad sebab kenapa ibu nabi orang teh Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia di kota pada tahun 12 Rabiul Awal poe Isnen kudu nyaho tamat tak kudu kasitu kudu nyaho ieu mau loba nonton sinetron udah kemari si Rizky Bilar yang si Lesti Pasea wow kurang marga sari ribut cak aing ngeta si Lesti nya kos kitu jasa si Bilar di kaset-kaset doang tetanggana teh wawuh henteu naon henteunya ka ibu geus urang mah atuh urusan batur mah betul urang mah geus ge bae nyao ketika lahir ka alam dunya Kangjeng Rasul teh dalam keadaan sujud kitu deui mastakana malihat ka cakrawala dunia nandakeun luhurna derajatna Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadun basyarun walai zakal basyari bahu ayakutatun wana sukal hajari Kanjeng Nabi telil ibarat intan mutiara urang teh umatna diibaratkeun batu bata urang mah diibaratkeun batu bata ibu biasa bae mun urang teu kumpul di jagungan di majelis taklim mun urang teu kumpul di pengajian ibu ngandelkeun sagede urang salat hayang asup ka surga kira-kira pantes tah henteu salat urang mah ngalayang tah henteu mah maka urang mah lamun pohona naon salat makolot laju inget urang dek salat ka poho laju salat Allahu akbar di jacoet didinya eta kunci horeng diteuneun di luhur rak keur salat alhamdulillahi rabbil alamin tadi baca kapanggih tuh maka lamun mah pohona naon geus salat bae salat inget ge insyaallah urang sagede kitu mah ngandalkeun salat urang hayang ka surga kira-kira pantes tah henteu salat urang mah batur mah salat dohor 4 rakaat kadang-kadang nya nama poho ais 4 rakaat tapi 3 rakaat pan lamun kitu mah urang cokot 3 rakaat berarti tambahan deui 1 rakaat sampe me uluk salam kudu sujud sahwi ieu mah aing mah salat ieu kos kieu jasa
ari keur tadi mah ingatna naon ieu keur salat rojoli eta awak mah di luhur sajadah pikiran mah jalan-jalan maknya tapi bagus baik ketimbang jalan-jalan henteu sholat geus kitu bae lah wayuh bae mah sholat urang mah sia mah tina sholat kitu lah khusyuk percuma teu sholat kemingan kos ai sholat henteu husuh henteu sae sholat di denget mah geus sholat ae urang mah geus mulai sholat maka sholat teh mah kudu dielmuan sebab dina niat aya qasdu aya pardiah aya ta'yin betul mah moal nyaho kana qasdu moal nyaho kana pardiah moal nyaho kana ta'yin mun urang teu kumpul di majlis taklim betul dina sholat aya rukun sholatna aya niat kitu deui aya ruku teh pan had aqol nama dua telapak tangan kudu kana dua dengkul sampurnana kasopihatil wahidah ngabentuk 90 derajat tonggong ejeung punduk ejeung sirah ngabentuk 90 derajat moal nyaho kadinya mah mun emak teu kumpul di majlis taklim cocok ari kitu mah inget ngaji bae tulisan ya. Baik. Hah? Ini boleh tulisan. Terus iya mah terus jam 11 kajeng ente panas ente mual marah mual ambakan mual aku ambakan banyak ayo mah kumpul baik orang di majlis taklim dieu pabarengan Masya Allah orang cinta ka Rasulullah bukti orang cinta teh ka Rasulullah Masya Allah sakumaha saur sesi di Siktiman qasoda maudian yakrofi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rodatan fil jannah li'annahu maqasada dalikal maudi'a illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam saha jalma eta boga tujuan ka satu tempat eta taputu tempat teh dibacakannya maulid Nabi dibacakannya berjanji dibacakannya marhaba dibacakannya asrafal kumpul bek eta di jata jalma didinya faqad utiya rodatan fil jannah maka eta jalma dibere surga taman surgana Allah subhanahu tepati ibu di imah datang kana ieu tempat li'annahu maqasada dalikal maudi'a illa li mahabbati sallallahu alaihi wasallam tepati ibu datang ka majlis taklim mun ibu henteu cinta ka Rasul ibu cinta ka Rasul bogoh ka Rasul resep ka Kangjeng Rasul alhamdulillah saking ku cinta-cintana ieu panitia di luhur meja aya 4 minuman aqua sofret kayu putih pantak kuehna doang eueuh bohong ya panitia bunyah dupa kata bohong mulilis bohong ngajupan ku cinta-cintana ieu di luhur podium ieu aya bangku hiji mangan kula doang persis doang budak sunat teh manyado ya Allah ngandalkeun salat urang mah jauh tahajud urang mah rada kurang daek maos sakudang penting iih doang banyak osok tina akang tina hudang mah laju naon atuh hees deui padahal mah Masya Allah tengah penting teh saatil ijabah di urang mah loba waktu di ijabah teh tengah penting mah didinya todoakeun anak hayang anakna sarukses hayang anakna barokah hayang mah tengah penting loba muntang ka Gusti Allah ngadoa sebab aya hadis Kangjeng Rasul salah sudawatin mustajabatun lasaqafihina 3 doa anu henteu mangmang diijabah ku Gusti Allah teu aya hahalang mana di antarana dakwatul walidi alal waladi doanya orang tua terhadap anaknya
atuh doakeun atuh cina anak hayang sararukses manya ieu mah molor bae mah udang tengah peuting kupra kaca ibu mah tengah peuting makalah grosak suara cak-cak kadenge burit kadenge tengah peuting deus ngampar sajadah ngadoa ka Gusti Allah Gusti Masya Allah ya kasih amat rumah tangga jeung kang eta mah Masya Allah susah bae udangkeun salakina kakak tahajud kakak ulah molor bae atuh kakak cenah hirup hayang sukses batur mah tengah peuting cak kakak doang ajengan tengah peuting harudang tahajud kakak lain tahajud kakak tahajud sholat kakak ngadoa ka Allah ya turutan nengnya aminan ku kakak neng geus ngadoa kakak neng aminan harus ya Allah ya Rabb nyesel teu rumah tangga jeung si kemod jelema na ge ditukang ih Masya Allah eta masalah kieuh berahan amin aminan kakak masalah kini doa sih kos gitu amin rumah tangga 20 tahun kakak batur mah geus kieu geus kitu Gusti ya Allah ulama rumah tangga jeung si kemod geus nasib kula meureun kos kieu salaki batu mah bukit itu salaki kula mah ukurahan kasih kemod jelema na ge ditukang salaki na tuh yang lain aminana ge punya tengah penting doakeun ngadoa ka Allah atuh urang mah ibu makhluk Allah urang teh doa hayang diijabah ku Gusti Allah bahkan keterangan para ulama ku ibu ku para tuan guru mesti bejakeun tengah penting teh loba waktu anu diijabah ku Gusti Allah komo doa ibu nisbat kana jadi anakna lil ibarat doa wali maka sing hade ka emak boga bu mak aya keneh aya geus ngabahagiakeun can ari mamah kanu jadi anak Masya Allah eta anak can bisa ngabahagiakeun kadang anak mah ulin ka kolot ya Allah mawa majruk sakilo salak sakilo eta emak urang geus atohun amsani sia boga duit kitu ya meuli jeruk aya amsani aya kokom iis maik bidih aya bae tamanya cak eta manah yang sani siar kerepot-repot tadi mau penjuruk hatun tuh mah ieu mah hayang ngalongok emak bebu eta mana ataupun mah lain hayang kitu geus nu penting nok cagur dibawa jeruk sakilo salak sakilo ka imah datang ka imah neuleuh biasa karung mah ya biasa masa karung mah atau biasa emang teboga biasa gitu kokom dia mah itu kugung menang di bawah mah patutnya naon budrak dak bae ku salakieuna di bawah kira-kira mahalan jeruk teh mahalan biasa bau garong leutik we nya anakna tapi mama bahagia bae neuleuh anak luar biasa ibu ayeuna mah urang teu aya can bisa ngabahagiakeun di alam dunia ayeuna mah urang kaya urang hirup geus sukses urang hirup geus gagah geus bahagiakeun urang ku lewat zikir bahagiakeun urang lewat pengajian bahagiakeun urang dengan kalimat thayyibah ketika urang kumpul di majlis taklim maka sanaos mah urang bapa urang aya di alam barzah rahmat dan magfirah Allah datang ka ma urang alhamdulillah maka ibu anu sok hadir dina maulid anu sok hadir di pengajian eta nyirikeun anak anu solehah cenah kami mah geus nini solehah manya geus lah makalat urang naon deui lah geus ngaji bae mah nya ulah sok ngomongan kieu ulah boga makolot di makolot doh jama kolotnya tong cina mama kaduhung baheulang teu ngaji kunaon kitu mah boro-boro kaburu ngaji ngetem ngalapare teh ngetemnya laju ngangon bae jadi lamun teu ngangon berarti bisa daang baheula mah tong ajaran ngaji atuh ajaran makolot geus turutannya ya atuh ngaran geus nini ieu letang geus ngol hutung geus hompong innahu kana tawwaba
kolot atulah kawat tambaga kali deui ya innahu kana tawwaba innahu kawat tambaga 3 kali di karungan eta nini dijual ke Madura jakawat tambaga dibayar hartina ngaji mama mungkung keur ngora kumpul di majelis talim teteh mumpung urang keur bedas keneh pengajian ibu-ibu eta pengajian naon ibu-ibu nu ngororana kumpul pan ieu mah neuki kolot kabeh kadeuleuna nu ngora teu daekon kumpul di majelis taklim ari pok eta mah ngaji nini bener eta mah ngaji geus deukeut ka hareup jauh ka tukang padahal umur mah saha anu nyaho betul kadang-kadang aya nini geus 3 tahun di kasur bae tapi can paeh tapi nu ngora ka jalan prak paeh eta nini geus hayang paeh geus kasalun dak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dak saha eta nu pacak aing mah aing kitu paeh nini geus hayang paeh kasalun eta aing lain paeh atuh lain mah kolot jeung kolot ngomong keneh tuh makolot geus daang aing mah hayang paeh mah atuh dah heula neuk dicabut nyawa ge aing mah paeh bae eta nini hayang paeh tapi can waktuna can aot tapi ngora gulis keneh gagah keneh buka jalan waktu maut mah maut maka maut mah eueuh nu nyaho betul maka ieu pengajian urang mah geus ngaji ulah mikiran mumpung keur ngorak ieu ngaji mah yo mata urang teteh cekas keneh betul juli jelas keneh tanaga bedas keneh awak tanagana bagus keneh lisan pasehat ken jajal mah geus kolot mah mulai dicandakan tanaga datang ka majelis taklim nini cerek tilok di tengah ditihang kabeh cak ustadna mah ahareup ka dieu mama di dieu bae ustad nangguan batur mah hiji deui di mana ditinggalkeun ku emak nini kabeh goreng batur datang deh assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah ustad mah datang ka dieu diuk celek deui ditihang deui bae datang deui baturna hiji deui ieu mah nini rajin jasa ieu mah ngaji bae assalamualaikum waalaikumsalam celek deui ditihang 3 nini ditihang ustad mulai assalamualaikum nini mulai ngobrolkeun penyakit aduh cenah urang yunuh tadinya kami masuk geus rematik baik cak nu hijina teh amsanik itu jadi urang mudah-mudahan paeh di dieu nya cenah cak ustad ulah atuh make disangka diracun ku kula maka nini anu kumpul di majelis taklim nu daek ngaji doakeun kurang ciri husnal khotimah amin ya robbal ayo mah naon deui ayeuna masyaallah urang geus kolot lain deui kuari maka jenteun urang huayuh bae dengekeun adapun bisa jeung teu bisa urusan Gusti nu diwajibkeun teh nyiarna mah nyiar ilmuna urang sagedening salat tadi teh lamun teu diilmuan mardudatun latuk fakuluman bi ghairi ilmin ya malu amaluhu
jalma eta saha jalma ibadah tejeng eta tengtu ibadahna teu ditarima. Makana ngaji mah nya sangkeun aya ilmu pan di pengajian mah alhamdulillah aya cai mah nya lamun haus kurang diinum mah nya engke nginum mah sakedeum cak nini suwe aku nginum manginum bae cenah. Kahiji mah hasil maulid teh biit amit to'am kaduana bi qiraatil Qur'an lewat maca Al-Qur'anul baca mah Al-Qur'an niatan deh urang rek maulid tadi tawasul heula henteu Bu Ustadah tawasul heula tadi tupan urang ari kumpul mah di dieu maca Yasin bener makana sok kula ge aya pengajian di imah ibu-ibu makana kula geus teu asa ieu asa jamaah bae di imah aju kos kieu kalolot deui kalolot oh mah teh sok lalagaan bae jeung nini aju ucap sok nanya teh Pak Ustad kumaha cenah salat supaya khusyuk ulah-ulah mah kolot ulah gen teu khusyuk salat mah sok aya bae tan nini-nininya laju cenah ieu kami cenah sukuna ieu lamun sujud hese geus sakumaha mah kolot teh sukuna noker-noker los lah geus eta resep mah ngaji jeung nini palurah resep laju cenah ieu salat teh bisa nangtung diuk munang lamun teh bisa nang laju cenah Pak Ustad lamun teu bisa diuk mak ngigir teu bisa ngigir nang karat teu bisa ieu salat mah make isarah kelapukan mata teu bisa make isarah kelapukan mata di hate teu bisa di hate salatkeun geusan berarti pala tasbutu anhu sholatu madam aku sabitan teu aya kaburan kewajiban salat selama eta jalma masih kene dibere akal ku Gusti. Kedua hasil maulid teh bi qiraatil Qur'an mah lewat maca Al-Qur'anul Qur'an tadi Ibu Ustadah ngeunaheun ka ngajina masya Allah alhamdulillah pos urang baheula mah ngaji eta dieja alif jabr a alif jare i alif baja berba jare bi ba wasin tas di jabar wasin jabar salam jabar lamim pasemu balik pada orangnya make lampu compor manya cilok beli minyak tanah acan dulu kita waktu kecil ngajina seperti itu make minyak tanah urang dek ngaji masya Allah make obor mak sancan datang ka majlis talim buru korong mah beak karelap hayang bisa maca Al-Qur'an wari ikro metodenya beda tapi tujuannya sama qiraatul Qur'ana baca Qur'ana ku urang di imah tadarus menang emak capek ngaji keleutik hayang bisa maca Qur'an sehingga urang ngejoh datang ka bisa nalar alhamdulillah lif jabar aba jabar ba tak jabar tak sa jabar sa dibacana aba tasa hirup mah kudu rumasa urang teh ieu saha kudu pasrah kanu kuasa cak nini bisa anu cenah manya urang menang capek eta ngaji Quran masyaallah man qara harfan min kitabillah falal hasanatu wal hasanatu bi asri amsalihha saha jalma nu maca Quran sahuruf kadi ganjar ku Gusti Allah kabagusan mun eta Quran dibaca satu ayat kira-kira sabaraha ganjaran eta mah alhamdulillah Qur'ana baca makanya kula manggeus teu ragu deui teh ibu-ibu malah rajin maca Qur'ananya komo lamun Ramadan mah eta Qur'an pan lain ditarik lain dibaca disunduk bae eta Qur'an sampai hai icot sini baca aku cot di pas ibu-ibu ustadzah di dia masya Allah eta keur di kobong maka di pesantren ibu boro-boro latihan
MC henteu sugan kitu ibu lurah latihan ceramah henteu di kobong mah lurah biasa bae kami teh maka masya Allah ketika geus balik ke masyarakat ibu-ibu nu jadi MC baheulana santri betul kadang-kadang korina eueuh atuh narik manehna Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Shadaqallahul Azim RT puyangeun Alek saayat amat teh saayatnya gede ganjarana bu alif lam mim 3 hurufna 30 kebagusan geus cukup sakitu ge santri ketika balik ke imahna jadi MC kori hayu sambutan teu daek geus rek sia sekalian baik oke wani bayar beras ya wek ka ieu geus rokona 2 bungkus cenah duitna 200 oke eta santri langsung sambutan mantap ya santri beres sambutan penceramahna can datang ibu lilis geus puyeng jeung palurah kumaha ieu we penceramahna di jalan macet sia ceramah heula eta santri mah dener bae ceramah 2 jam setengah geus sekalian ku doa didoaan ku si Alek datang ka imah ngahuleng we aing MC datang ka ceramah datang ka dong edan leupas santri maka ibu ustadzah mun urang boga santri masya Allah luar biasa bu kiai boga tatangkalan rambutan boga santri ulah ning boro hayang ngajual be aku santri kajuntoin cak kiai nate tong kasep mang santri ieu tangkal rambutan 3 ieu nu sahiji ieu satangkal jeung mang santrinya mohon mama cenah ge beak ngala atuh beak di boga rambutan kiai boga tangkal kalapa eta bosa dah ulah ning hayang ngajual neuk nyeun wajib boro-boro nyeun wajib beak dogana asal sorogan sameme sorogan ngajab ilmu film tamilin haus ngala kalapa asal kalau ngala kalapa giridan kuari geus keur mujana kalapa eta ngalasan di ngala kalapa mujana tengah-tengah kiaina keluar cak kiaina ih punten cenah kiai ih punten jalan ka langit lah ieu nya cenah santri mah bisa baik ketika balik mengajar rukun wudu mengajar fardu wudu rukun sholat di majlis taklim santri lain baheulana santri nu magahan mah fardu wudu santri lain baheulana mah anu ngimaman di musholah di masjid santri lain santri nu magahan anak ibu Quran santri lain santri osok diantarkeun ka guru ngaji osok anakna udah bohong udah berita meradap terpercaya bicara KTK KPU tadi tangguhan di jam 7 datang jam 10 bu anaknya nyanyi topi saya bundar eta mana geus di luar kakian lu ya bundar topi saya mana atuh di luar busa dah kakian baik kalau tidak bundar bukan topi saya mana geus kakeplok sorangan baik tapi dak batur lebay anak aing bisa nyanyi tuh atuh di mana ge topi mah bundar otak balen topi tapi jajal ka guru ngaji aneh tiap diantar-antarkeun acan aneh di ditu di lembur batur atuh ge lembur batur ieu bunya antarkeun Pak Ustad ieu kula teu kaburu magah ngaji padahal anak ieu kudu bisa maca Quran lamun kula maot hayang dibacakeun Quran ku anak ieu mah Pak Ustad deuk hideung deuk hejo kumaha Pak Ustad osok diantarkeun kitu osok bu osok
Alhamdulillah. Wios ibu anak sanaos beak eta ikrona tajun belikeun deui osok dicarekana anak karak ngaji saminggu ikro geus beak 3 aneh aing mah sia ieu ngajina kumaha jekrem ngaji saminggu ikro geus beak 3 teu keehar ti aing mah ngaji di inti kumana atuh mun teu beak 3 ikro asal datang ka majlis dialung-alungkeun ka ikro asal datang ke majlis dialung-alungkeun eta ikro bahkan majlisna eta kiai majlisna eta ustad karak anyar dicet dicoret-coret ku si jekrem tapi wios sanaos kitu ibu beulikeun bae ikrona beulikeun deui amilna beulikeun deui qur'ana man anfaqa dirhaman ala talabil ilmi fakana ma anfaqa jabalan min dahabin fisabilillah saha jalma anu ngainpakeun hartana pikeun perjuangan jalma nyar ilmu eta jalma sarua keringinpakeun gunung anu terbuat tina emas. Alhamdulillah gede ibu anak aya santri aya nu pesantren mah aya Masya Allah dibelikan amil jurumiyah fatul muin fatul qorib ibu mangenaheun di imah bekerek anak udawi wak bayong iku halal di paman mantu anak keur ngaji mana keur kerek bapana keur kerek maka galoyoh darajat naik ka Gusti Allah wasilah ngabiayaan anak masan urang sholat ibu tepati bagus dikir tepati hebat sholat tahajud urang mah hees bae kitu deui maca tasbih kurang mugia we aya ngantarkeun ka surga ternyata barang di deuleu urang ngabiayaan anak masan maka pesantrenkeun sanaos wios bari sakola ge wios punya tapi akhirat kudu nomor walal akhiratu khairul laka minal ula akhirat eta leuwih utama tibatan dunia hartina ibu yuh akhirat ku urang tanamkeun ka anak urang mana lewat salatna wuduna maca Qur'ana sangkeun ketika urang geus teu aya di alam dunia anak urang yang barakal terus ngiriman hadiah dikir kanu jadi urang amin ya robbal alamin. Tahiji hasil maulid lewat bitami to'am, kadua lewat qiraatil Quran, katilu lewat bidzikri qasaidin nabawiyah kebaik nu katilu mah dibahasna tahun hareup mun diundang deui ku palurah ya berarti geus cukup ibu eta sakitu tilu syaratna mudah-mudahan urang kumpulna ieu dina ieu tempat teh kalebetkeun bukti urang cinta ka Kangjeng Nabi kejaga dina yaumil kiamah urang hayang menang kenging syafatil ummati Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang ngadoa kabeh doakeun palurah bulurah RW RT sadayana ibu bapak mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur yuswa anu barokah turunan anu soleh tur solehah dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak pulang. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah
muhsinal Rabbi zidni wa